jajan naon? Biasa we urang mah rek jajan ciki-cikian ya nu lada-lada. Ane meuli nu lada deui. Tibala meuli lada wae, ke nyeribeuteun. Ih, bae we, dan yang penting mah meunang. Ih, mana rek teu? Ah, bisa nyeribeuteun. Gue main dahar. Ibnu, mana ciki deui? Tibala dahar ciki wae. Ah, keun bae we, dangeuna. Ah, nah betul aing jadi pisannya. Ah, eta mah apal urang ge kebanyakan dahar ciki maneh teh. Euy, ciga nama. Aduh. Yang satunya aing balik heula. Maneh geus cager. Geus, Ai maneh kunaon kamari kaasup sakola? urang teh kamari teh asup teh sabab gering nyeri beuteung pisan. Terus pas urang cek ka dokter teh, cek dokter pada dahar sangeunahna. Matakna ulah dahar sangeunana wae, maneh mah dahar ciki wae, jadi we geuring. Ayeuna mah urang kapok, yeuh ayeuna mah urang mau buah yeuh. Mana rek teu? Aya mah tuh, beri bae. Bae atuh, mana mah juga usaha wae. Oh, ya tuh. Nuhun ya. Nah, Tiga. Ibnu, maneh ciki deui, tibala ciki wae. Jangan lihat kamera. betul aing